merupakan seorang makhluk yang selalu ingin dimengerti dan selalu ingin disayangi oleh suami. Betul tante? Betul. Ciri-ciri wanita mah resep dipuji ya Bu ya. Masya Allah. Tapi perlu diketahui Ibu, orang kedah terang bahwasana semulia-muliana seorang wanita, setinggi-tingginya derajat seorang wanita, setinggi-tinggi ilmunya seorang wanita, secerdas-cerdasnya seorang wanita, kalau bagi seorang laki-laki mah harga mati, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwasannya laki-laki tetap menjadi pemimpin di dalam rumah tangga. Makanya ibu lamun di imah teh ulah sok asa jadi pamajikanana ya. Awas, makanya di zaman ayeuna mah dunia teh terbalik betul. Lolobana salaki sieun ka pamajikan. Awas, ibu bapak tanya bapak ulah sieun ka pamajikan mah, karena nu kedah sieun mah adalah seorang istri sieun kanu jadi salaki. Karena ciri-ciri calon istri ahli sareng di jero imah kalah ge ditincak dohna ya sampai aya bunyi nyek. Aya di dieu nu kitu. Ya awas ibu urang lamun kasalaki teh saking isina keur ngalewat oge urang teh kedah sopan sambil nunduk teh punten neng rek lewat sok ibu gitu. Bener asa awas lewat awas ya kedah nunduk kurang teh kedah sieun isin ke salaki ulah tadi garek ngalewat kalah ditincak doheung ya lain ge sopan eta mah kalah ditincak lain eta hampurang geus tincak doheung teh kalah kok asa ka cicing di jalan cenah geus jalan saya ditinggal atuh tincak ku aing ge aduh sae kan kitu anu masuk cerewet teh ya. Masya Allah. Jadi ciri-ciri istri calon penghuni surga teh nu pertama istri anu boga rasa isin jeung sieun ka salah. Adapun anu kadua ciri-ciri istri calon penghuni surga teh nyaeta seorang istri anu narimakeun pamere ti salah. Rek derek letik ibu salakina mantas gawe di Jakarta ting salaki ibu mama iya bapak tos gawe di Jakarta menang sabulan alhamdulillah gaji bapak menang 20 juta sing cukupnya mah jeung saminggueun cukup mah saminggu 20 juta cukup tak Bu? Cukup eta anu ngomong cukup ciri-ciri istri calon penghuni surga. Mata kaya mamang santri muneangan teh nu kieu ya ditanya calona neng cukup teh saminggu 20 juta lalu ngomong cukup berarti eta kudu dipilih jadi istri. Cukup ya Bu ya 20 juta saminggu tak habis lah kudu dipilih deui mantap ya. Inti datang bulan harap salakina mangkat deui ka Jakarta barang kitu paling salakina cek salakina mama iya bapak tes di Jakarta tapi cenah bulan ieu mah duit teh keur hararese gajihana mata kaya teh sabulan bapak ngan ukur mawa duit 20.000 sing cukupnya mah ting satahunna ayo 20 juta jeung saminggu 20.000 satahunnya punya cukup ke setahun 20.000 cukup balikin karena karen salaki hayang ngopi belum Februari salaki hayang goreng samu pulintirkeun bulan Maret ya tapi eta mah setahun 20.000 tapi alhamdulillah ya ibu apapun yang diberikan oleh suami kita harus bersyukur ucapkan terima kasih ya dikasih 20.000 hatur nuhun sabar bau dari manyun teh ya
Aduh, beri basihan acuk dasar hatur nuhun sayang gitu ya. Apapun yang diberikan oleh suami kita harus bersyukur sebagai etan ciri-ciri istri calon ahli surga. Insyaallah diterapkan ya. Ulah bangun baik pasalakin manu. Nah, adapun ciri-ciri istri calon ahli surga anu kapilu teh nyaeta seorang istri anu sabar ngurus anak. Oh, sok ibu sabar lamun keur ngurus budak. Kadang-kadang insyaallah, kadang-kadang mah berarti kadang sabar kadang henteu. Lamun musak ibu teh ibu teh kedah nyontoh kana akhlakna bundana Imam Sudes. Sahabu Imam Sudes. Imam Sudes teh adalah imam di Masjidil Haram. Eta Imam Sudes berubah heulana waktos alifna. Eta Imam Sudes teh ngagaduhan perilaku anu badung cek urang dieu mah deungeu kitu nya. Eta diceritakeun dina hiji riwayat. Harita ibuna Imam Sudes teh rek kadatangan tamu. Biasana urang ge lamun rek kadatangan tamu teh eta urang osok masak betul. Nah, ketika ibuna masak eta Imam Sudes nuker ali teh ulin di buruang imah ngomean pasir begitu indungna masak menang 2 jam beres 2 jam masak karena nungguan tamu teh. Menang 2 jam makanan sudah tersedia di atas meja, tapi kunaon begitu makanan tos tersedia eta Imam Sudes teh kalah lempang ka imah pasir anu diburuan imah teh kalah dipurulukeun kana dahareun anu geus dihidangkeun. Tapi apa bu respon mamahnya Imam Sudes? Respon mamahnya Imam Sudes teh kieu, ya Allah Sudes ari maneh teh menipu soleh teuing. Didoakeun ku mamah mudah-mudahan maneh teh jadi imam di Masjidil Haram. Lajuna mah bener, ternyata perkataan mamana eta bener kakabul ayeuna Imam Sudes jadi imam di Masjidil Haram. Tapi kumaha lamun ayeuna terjadi karena ibu-ibu orang dia sigana mah nu nakol aya nu nampiling nu ngahaok anu mencit. Oh, pohara apa anak dipencit mau atuh dipencitna. Masya Allah. Tah eta teh kedah jadi perhatosan ka urang sadayana bahwasana urang lamun keur nyarekan anak teh kudu nyariosna anu baik-baik karena ucapan seorang ibu itu merupakan doa ya dikabulkan oleh Allah. Makanya lamun ibu sabar ngurus budak eta budak sakitu nakalna ku ibu doakeun, ya Allah nak maneh teh menipu soleh teh anak katitah meuli tarasi ih aing puguhkeun main ML sia ku goblok teuing ulah dikitukeun kalah jadi goblok beneran karena ucapan seorang ibu itu dikabulkan oleh Allah. Makanya ayeuna mah ibu lamun keur nyarekan budak teh kudu hati-hati dina ucapan nanya punya. Insyaallah ya ayeuna mah moal pasitunya. Insyaallah, masyaallah. Para hadirin jamaah rahimakumullah. Tita tadi ibu teh seserian emang ibu geus kenal ka abdi. Geus kenal ya, sebagian ada yang di sana pas kemarin. Ye kanggo misan kenal perkenalkeun nami abdi teh Nyai Munifah abdi geulis turunan ti mamah. Ibu abdi asli orang Paleret, Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Terang ka Panimbang, terang ya, alhamdulillah bisi ibu reka tancung lesung mampir heula ka Rotok Mangga ya. Bisa abdi keur di rompok mah. Adapun riwayat pendidikan ibu abdi sakolana di SDN Mekarsari 3 di Panimbang. SMP-na di SMP Negeri 1 Panimbang, aliyahna di Man 3 Pandeglang, lantas dilanjutkan ke jenjang pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, mengambil jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah.
Alhamdulillah abdi ngumbara ayeuna beres kuliah ngajar di SMK Budi Utama Panimbang. Lantas ayeuna mah karena abdi bulan kemarin nikah, jadi ayeuna mah ngikut suami ya Bu ya. Ayeuna masa sekolahna di Ropok suami masyaallah pidoana ya Bu ya. Mudah-mudahan rumah tanggi abdi sareng suami sing dijatenkeun rumah tanggi anu sakinah, mawadah dan warahmah, dan mudah-mudahan kami diberikan keturunan yang soleh dan soleha, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para ibu sadayana, alhamdulillah dina dinten ayeuna urang biasa kumpul ngariung babarengan di acara anu geus tepuguh rarasaan ya, karena dina siang ieu teh seharna jalmina katingali teh nu haus aya anu lapar anu tunduh anu capek anu bokeh sarakina cicing bae ya Masya Allah. Tapi jangan salah situ oge ieu teh mangrupikeun majlis kabunga nyaeta kabungahna urang sadayana, karena urang sadayana biasa kumpul kanggo memperingati hari kelahiranna Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jeung anu paling penting nama urang hadir di dieu teh nyaeta hoyong dihampura dosa, jeung mudah-mudahan wasilahna urang hadir di dieu tiasa ngiparatan kana dosa perdosaan urang. Ibu garaduh dosa gaduh loba atawa saeutik? Ibu hoyong terang teu ciri-ciri anu panglobana dosa, hoyong terang teu wias disebutkeun ku abdi, wias ditunjuk ku abdi, wiasnya. Ibu ari ciri-ciri jalmi anu panglobana dosa nyaeta jalmi anu teu ngarumasa boga dosa. Eta nu paling gede-gedena boga dosa jelema anu teu ngarumasa boga dosa. Karena setiap manusia pasti sadayana oge ngagaduhan dosa. Rek dosa nu leutik, dosa nu gede, dosa nu karasa, dosa nu teu karasa, pasti sadayana ge ngagaduhan dosa. Sebagaimana diceritakan dina hiji riwayat, wios abdi nyarita heula wios. Moal nyarekan moalnya. Moal. Ibu diceritakan dina hiji riwayat bahwasanna di zaman baheula aya jalmi anu ngaranna Nasuha. Bu eta Nasuha baheula teh ngagaduhan akhlak anu goreng. Eta Nasuha tukang nanya eta maling kain kafan kuburan anu tos maut. Jadi lamun di hiji kampung aya nu maut eta boehna leungit dipaling kusaha Nasuha. Datang ke hiji waktu bu aya kiai ngantun kiai pupus. Begitu kiai pupus kiai ngantunkeun eta putra putri kiai teh merasa khawatir bisi boeh bapana nu di kuburan teh diambil ku Nasuha. Geus kitu masih putra kiai teh ngadukapan kana Nasuha. Cek putra kiai teh kana ropok Nasuha, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mang Nasuha punten abdi rek naros. Ari Mang Nasuha ayeuna teh osok keneh maling boeh di kuburan. Osok naon tuh? Cenah lamun osok mah kira-kira eta si boeh teh sok dikamanakeun ku mamang. Cenah mamang mah teh dikamana-manakeun. Paling gesek dijual weh menang 200.000. Aya cek putra kiai teh nyanggeus atuh mang cenah ari kitu mah i bapak abdi teh maot. Bapak abdi teh ngantunkeun tapi wayahna nyaman. Kalamun bapak abdi dikubur eta boeh bapak abdi teh tong diambil. Boehna ulah dicokot ku mama. Ya abdi aya amplop. Esina sarua jeung anu ku mamang penta nyaeta 200.000 tapi wayahna engke boeh bapak abdi tong dicokot. Cek Nasuha geus cenah moal eta mah kitu aing. Hatur nuhun.
Tapi apa kemudian Bu ketika putra kiai itu pulang pamitan kepada Nasuha, ketika Nasuha ngabuka eta amplop anu kuduna ayat 200.000 ieu mangan ukur ayat 180 kurang 20. Tadi dinya Nasuha teh ngerasa jengkel, ngerasa dipermainkan, ngerasa dihina. Lantas Nasuha geus kitu mah ngerasa dendam. Meskipun Nasuha tetap menjalankan visi misinya, yaitu maling boeh kiai. Lantas harita pas itu datang ke petina si Nasuha teh, bener si Nasuha teh maling boeh kiai niatna. Tapi apa yang terjadi begitu Nasuha ngagali? Nasuha kaget bukan main, karena Nasuha ningali dina eta kuburan kiai teh aya seuneu ngagedor. Bahkan Nasuha ningali eta si jasadna kiai teh buntung sambil kaduruk Ari Nasuha lain kasieun kalah jadi penasaran jelema kitu mah. Cek Nasuha Pak Kiai cenah ngaharewas ye dina telinga kiai lamun bisa mah cenah penting isukan datang ka rompong abdi. Si Mai titah datang ka rompong Nasuha. Tapi apa yang terjadi keesokan harinya ternyata betul saja Bu. Ternyata eta si arwah kiai teh dongkap ka rompong Nasuha. Datang peting-peting jam 12. Awas Bu, penting malam Jumat datang jam 12 penting. Nah cik eta arwah teh datang ke rombok Nasuha, cik arwah teh Nasuha jadi dia Nasuha hari kudu diceritakan mah bahwa teh abah pernah ngisi pengajian, lantas beres pengajian abah teh tuluy parasmanan. Hari pas parasmanan abah teh ngambil kena hiji daging, mana eta daging tehnya liatnya ipis tapi liat. Tapi begitu di daharku abah eta daging teh kalah gelap di waos abah. Teka rasa abah teh kalah nyemprekeun pager batur saeutik dipake ngeuhilkeun sidang. Abah teh minta ridho na heula kanu bogana, abah langsung nyeplekeun bae eta pagar kieu siksaanna teh Nasuha. Bu, eta karek nyemplekeun pagar batur saeutik siksaanna geus meunang seuneu ngagedur bari jasadna bun. Mangkaning eta jasadna kieu komo anu sok maling waluh di sawah. Maling kacang panjang di sawah ya. Masya Allah. Makanya tebu ya teh janten perhatosan bahwa setiap manusia pasti sadayana oge ngagaduhan do. Makanya orang teh gedah rumasa buka dosanya punya. Insyaallah mudah-mudahan tadi dina wasilahna urang dongkap ka ieu pengajian, urang sadayana teh sing tiasa dihampura dosa-dosa urang, sing tiasa ngibaratan kana dosa perdosaan urang. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Lanjut. Masih kuat 2 jam, 3 jam, 4 jam. Tapi ka asar. Siap tak? Siap, tapi namanya siap. Bisa deh, masalah Ibu. Hadirin rahimakumullah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana orang sadayana teh terang bahwasana di zaman ayeuna urang sadayana teh nuju ngalaman anu ngaranna zaman modern jeung zaman anu serba canggih, betul? Tapi di balik zaman modern, di balik zaman anu serba canggih eta, urang oge di zaman ayeuna teh ngalamannya eta ngalaman zaman ayeuna teh merupakan zaman anu serba sulit jeung betul tahan teh. Di zaman ayeuna walaupun canggih, walaupun modern, orang juga kesusahan, betul teh Bu? Tapi jeung sanaos kitu oge tujuan orang atau cita-cita hidup orang teh sama, yaitu orang pengen menjadi manusia mulia dan hidup bahagia.
Kita ingin mulia bukan hanya mulia di hadapan manusia saja, tapi kita juga ingin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sia-sia Bu apabila kita hanya mulia di hadapan manusia tetapi hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin hidup mulia dan bahagia dunia akhirat. Di dunia kita ingin bahagia, di akhirat kelak kita berharap mendapatkan surga Allah Subhanahu. Hayang ibu asup surga. Saha tuh hayang ya. Pasti setiap jalmi anu dipasihan dua pilihan antara surga dan neraka, pasti jawabannya hayang asup surga. Tapi permasalahan bopunten sare bopunten siga nama jalmi kos urang mah kurang pantes lamun asup surga. Betul tahan teh. Sok sadayana ieu orang kampung Serdang atau seluruh jamaah nu hadir di dieu teh kira-kira mun asup surga pantes tante. Pede amat. Pantes. Pantes teh sebenarnya mah kurang pantes tapi orang hoyong masuk surga. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka, tak mudah dimiliki, hanya Engkau yang suci. Carilah pintu surga dengan Masya Allah, apa lari kami nyanyi Pak? Ya resep namun ngawas di payunan ibu-ibu ya, karena ibu-ibu mah kanu ngaji teh nomor 1, nomor hiji bisa lagu naon ge. Abdi salut tapi naka ibu-ibu karena ibu-ibu mah namun ka pangaosan teh pasti 80% eta dongkapna ka pangaosan paling nuhun teh nage 10%. Jeung aya nu lebih salut deui ka ibu-ibu mah lamun keur pangaosan jangankan jamaah dipanggil, malaikat Ijrail ge dipanggil ya. Bila datang Ijrail karece ya tidak datang ke pengajian menang sapoe sieun karena manggil Ijrail. Aduh masyaallah ibu. Tadi nyamunya lamun orang ngukur kana pantes mah urang teh can pantes asup ka surga. Kunang sebab nabu sebab urang mah jalmina lebih keneh loba dosana dibandingkeun jeung pahala. Salah satu contoh nalika urang salat, Bu eta salat anu dikerjakeun ku urang eta teh belum tentu khusyuk. Nah contohna ketika orang ngalafadzkeun usolli fardhu dhuhri al-rakatim mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala Allahu akbar. Eta teh karang takbiratul ihram can nyampe ka doa-doa iftitah acan eta pikiran jeung hate teh geus teu sinkron. Allahu akbar. Ya Allah, ya aing keur loba ondanganeun. Can hiji eta baheula ondangan teh 200.000. Jeung baluna 5 loyang. Nu hiji mah ondanganan 500.000 deh ya Allah. Encan jeung mina 2 bal. Ka mana ieu kudu nengan duit mah nya salaki cicing bae di imah ya Allah. Eta teh keur salat. Eta urang